Waktu pikeun pintonan di Kademangan Lengkob geus cunduk, para ronggeng para nayaga katut sinden geus araya dina kareta kuda. Sakabeh pakakas pamirig oge geus sarua aya dina kareta kuda. Minangka anu beda teh Ratu Arum sabab mamawa Nyi Iting sobatna. Dina kareta kuda aya 3 rohang, jadi kawilang cukup pikeun mawa sakabeh anggota ronggeng. Jang Ahmad diukna ngarendeng jeung adina nyaeta Jang Sugih nu jadi kusir kareta kuda. Ari Ratu Arum diukna pangtukangna Rajeng Tiluan jeung Nok Cicin katut Nyi Iting. Jang Sugih nyepret kudana, lalaunan kareta kuda maju ninggalkeun lemur nagrak. Saja jalan galecok ngawarangkong, dina jero kareta kuda jadi haneuteun. Ari Ratu Arum make baju kabaya pulas beureum gurat emas, kahandapna sinjang kebat karatonan pulas kopi tutung gurat koneng, disanggul gelung tusuk konde, payus jeung buukna nu gomplok hideung. Amis cauna ngagerbay gigireun tarangna, beuki nambahan kagelisan Ratu Arum. Nyi Iting jeung Nok Cicin rutret ka Ratu Arum, ngarasa kataji ka Ratu Arum nu geulis campernik lir bentang kaberangan. Teu kacatur di jalana kareta kuda geus anyog ka bumi Juragan Danu, sararea tarurun tina kareta kuda. Lalampahan ka Kademangan Lengkob kawilang jauh aya kana 3 jamna. Sarerea arasup ka bumina Juragan Danu, nu kabeneran keur araya di bumi Juragan Danu ukur pating polohok ningali ka Ratu Arum. Samangsa munjungan ka pribumi garwa Juragan Danu nyaeta Enden Idah neuteup antep ka Ratu Arum. Pon kitu deui Juragan Danu nepikeun ka ngembang kadu mencerong ka Ratu Arum. Samalah mah basareng sasalaman Juragan Danu metot Jang Ahmad ka pawon. Ari eta saha Ahmad? Kawas putri karaton. Saur Juragan Danu semu ngaharewos ka Jang Ahmad. Nyi Mimi Gandanu salah sawios ronggeng abdi. Walon Jang Ahmad bari nyerengeh seuri. Bisa ngamaklum kana kakaget Juragan Danu. Aduh, pagja hidup mah amat boga ronggeng eta tangka gulis campernik gitu. Asa ngimpi kula teh. Saumurna kula hirup ngalalakon balantik, dagang, kaungal wewengkon. Heuka karek ayeuna aya awewe nepi ka geulis kawas anak raja mah. Juragan Danu katawis gogodeg. Nya kitu pisan Gandanu. Kepangna abdi hoyong nanjirkeun di ronggeng teh. Kemargi gaduh kojonya eta Nyi Mimi. Ade pisan aman. Ulah beuki yakin ya kaya kieu mah. Ronggeng mah pak balebat bakal tereh nanjeur. Sok ayeuna mah urang alompreng babarengan. Sabab lalampahan ka Kademangan Lengkob pan kawilang jauh. Jauh kene. Mangga Gandanu. Juragan Danu kairing Jang Ahmad lebet deui ka rohangan tengah. Satu tas rengse tina daharna sarerea naraek deui kana kareta kuda ngan Ratu Arum mah pindah kana kareta kuda Juragan Danu sasarengan sareng Enden Idah. Sabab kitu kahoyongna Juragan Danu samalah mah beungeut Ratu Arum ditutupan ku lawon bodas. Eta oge sami kahoyongna Juragan Danu. Inyana gaduh maksad anu tangtu. 2 kareta kuda lalaunan maju ninggalkeun lemur Ciangsana dikawal ku opatan nu tarumpa kuda. Teu kacatur di jalana. Dina wanci sariak layung, rombongan ronggeng geus nepi ka Kademangan Lengkob. Di payuneun bumi Raden Warya tos katingal aya panggung kanggo hiburan. Ari nikahkeunana mah tos rengse tadi siang. Sarerea turun arasup ka bumi Raden Warya. Kitu deui Ratu Arum disarengan ku Enden Idah.
Nu araya didinya pating lalieu ka Ratu Arum ngarasa helok sabab beungeut Ratu Arum ditutupan ku lawon bodas. Pamangku hajat gewat mapag ka Juragan Danu. Aturan Kang, sok-sok ka jero saur Raden Warya galeh gena keraanan. Juragan Danu disarengan ku Jang Ahmad katut Jang Sugih lalebet ka rohang tengah. Kocapkeun Ratu Arum maneh nama ditempatkeun di hiji kamar nu misah jeung nu sejen. Ukur disarengan ku Enden Idah. Nyai wayahna dagohan di dieu ulah ka mananya? Ibu arek nepungan heula nu boga hajat. Sabab ibu teh acan munjungan. Heukeun ke aya nu ka dieu nganteran cai jeung lalawuhna. Itu saur Enden Idah. Bebeja ka Ratu Arum lamun anjeuna bade nepangan heula ka pribumi. Unyuk sumangga ibu. Walon Ratu Arum bari mangut. Enden Idah teras bae keluar ti kamar. Teu lila di antarana aya dua awewe mawa kadaharan ka kamar Ratu Arum. Suksok nunda cai jeung lalawuhna hareupeun Ratu Arum. Mangga Nen dileueut, ceuk eta awewe bari rengkuh. Atur nuhun bibi. Satu tas awewe anu duaan areuweuh tidinya panon Ratu Arum nitenan kadaharan nu loba rupana. Tiap kadaharan dicobaan sabangsa ning kuah kue. Tetela rasana kalandep ku Ratu Arum. Geureuh kieu kadaharan teh, cek Ratu Arum ngagerendeng sorangan. Gap kana dupi atawa tangtang angin kedawok dihuapkeun teu lila diutahkeun deui. Kakana naon ieu? Heuras kana letahna oge, cek Ratu Arum bari nyidik-nyidik kana dupi. Dasar aing mah beleguk, pan kuduna ge dilan heula cangkangna. Ratu Arum ngadekul ngahanja kadaharan nu loba rupana. Juragan Danu sareng Raden Warya nuju aluprek ngobrol. Satadina mah geus bingung kula teh Kang, sieun teu laksana nanggap ronggeng. Pan geus heula kecap sok sieun jadi heueuh matak. Jadi mamala kita tadi teh ngalengo nungguan Kang Danu. Inggis itu teh manggih ronggengna. Tapi barakah ayeuna Kang Danu tos sumping ka dieu bunga pisan kula teh Kang. Kitu kasauran Raden Warya. Nembrakeun kabingah manahna ka Juragan Danu. Hehehe. Akang ge sarua Rai Warya. Bingung pisan. Apa nyalira apanan? Taya di ronggeng pan salian ti Kancra Medar. Tetapi kersana Yang Widi akang munang ronggeng anyar nu ngaranan mapag balebat. Ieu ronggeng teh lain sasaha Rai Warya. Tapi budak najar kasih. Putuna Kilendra. Walar Juragan Danu ngeceskeun ka Raden Warya perkawis ronggeng anyar nu bakal minton. Ke nu bener ieu teh Kang. Jadi ieu teh budak najar kasih. Saur Raden Warya socana rutret ka Jang Ahmad katut Jang Sugih. Leres pisan Rai Warya mung linggihna teh di Ciangsana tapi di lemur nagrak. Nya kawilang caket lah di Ciangsana mah. Sugan teh lain turunan jar kasih. Nuhun pisan Kang. Aduh Kang Danu, kula asa ditumu umur dijahitina kawirang ieu teh. Ka hidup duaan di kula kacidangan nuhunkeunana. Bapak hidup duaan teh pan lain sasaha. Sobat ibu budak sami jeung Kang Danu. Bagja temen. Cahaya Sumirat kiwari geus aya nu nuluykeun tapak lacakna. Raden Warya cumariosna teh dumareuda asa kagagas mun seug emut ka mangsa bihari. Ari Jang Ahmad jeung Jang Sugih teu milu cumarita. Ukur nengetan cariosan Juragan Danu sareng Raden Warya. Ya kitu pisan Rai Warya, mugia bae ronggeng mapag balebat cing kawentar kawas Cahaya Sumirat. Ari panganten kamarana teu katawis aya di dieu. Hari ini telah ka Gunung Puyuh, tapi sekedap deh oke ka dieu Kang. Sok atuh Kang, oke ka hidup duaan disambil kadinya. Saur Raden Warya bari ngarongkong gelas kopina.
ditampi Rai Warya Juragan Danu nyanak cangkir kopina. Pon kitu deui Jang Ahmad jeung Jang Sugih gupkap kana cangkir kopina. Dina wanci harieum beungeut. Panggung geus hibar ku cahaya obor, nu rapang meh diunggal juru panggung. Pakakas pamiri geus aya di jero panggung keur dibebenah ku para nayaga. Kursi keur para tatamu ngajalajar di deukeut lawang imah. Nu dagang geus mapel geus rapang minuhan sisi jalan. Nu lalajo geus mimiti nungtutan dararatang. Ari para ronggeng keur dihias ku juru rias ngarah leuwih temong sieup. Ratu Arum teu dirias deui ukur ditambahan siger lebah tarangna. Hampir sarua jeung mahkota ngan siger mah biasa dipake keur nutari atawa dipake riasan keur panganten awewe diadu maniskeun jeung sumping. Di mana cenah eta euy ronggeng teh? Ceuk hiji lalaki ka baturna, maranehna keur ngaropi di hiji warung. Oh, dieu mah ti lembur nagrak, karana ti ronggeng mah pagubalebat. Temal baturna jongjon ngaca opieunana. Lamur nagrak. Si lalaki ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Nya ti lembur nagrak, tapi pupuhuna incuna Kilendra nu baheula ning kawentar boga ronggeng Cahaya Sumirat. Cek baturna deui siga nu surti kana kabingung si lalaki. Paingan atuh ari dipupuhan ku Incu Kilendra mah. Teu kuring teh kaget ngadengena ronggeng ti lembur nagrak. Sabab tiba lagi can pernah ya ronggeng di nagrak mah. Sugan we Incuna Kilendra bisa kawentar kawas Cahaya Sumirat. Tapi kudu kuat ngalawan Kancera Medar nu geus kacida pan sohorna. Pokna si lalaki panonna neuteup ka lebah panggung. Acara pintonan ronggeng geus arek dimimitian. Para tatamu tos calik ngajalajar dina kursi. Raden Warya calikna ngarendeng sareng garwana Enden Romlah. Tibeh katuhuna Juragan Danu disarengan ku Enden Idah. Panganten anyar calikna di tengah, kaapit ku para sepuhna. Nu lalajo geus minuhan tempat panglalajoan, najan nu minton lain ronggeng kawentar ge, tapi pikeun urang lemur mah teu jadi pamikir. Nu penting mah cenah aya hiburan. Urang kademangan lengkop geus pada apal, lamun ngondang ronggeng Kancera Medar teu babari lantaran geus pinuh manten kudu ngarondang ti samemehna. Panata acara geus naik ka panggung, nu lalajo ngadadak jempe. Atur nuhun ka para wargi sadayana lingkung lingkung langkung ti payun nyangakeun salam pangawano anu dipihormat ku sim kuring Raden Warya sareng Enden Romlah. Oge para tatamu ti kademangan Gunung Puyuh teu hilap ka para rengrengan tatamun usanesna haturan wilujeng tepang. Anu langkung utami kapanganten anu cekene engal ngadahup nyaeta Raden Dirga sareng Den Yuliani mugi cing mulus rahayu berkah salamina tug dugi ka paket rok kitu. Para wargi sadayana katitip kecap ka PHP amanat nyaeta ku pangersa Raden Warya anjeunna salaku pamangku hajat ngahaturkeun nuhun ka para wargi nu tos ngaluhan kana ieu hiburan langkung nanti eta anjeunna miharep nu narongton cing tartib dugi ka rengse. Rupina mah mung sakitu ti sim kuring mangga wilujeng nyakseni kana pintonanana kapupuh ronggeng mapag balebat mangga dihaturanan ka panggung. Panata acara nutup biantarana ger nu lalajo sura Jang Sugih gentak naik ka panggung terus bae biantara sorana tatagna keranan. Salam pangwanoh ti sim kuring salaku pupuh lingkung sini ronggeng mapag balebat ti lemur nagrak. Kuring duaan jeung kilanceuk ngahajak ngawangun lingkung seni ronggeng mapag balebat malah mandar jadi hiburan pikeun balarea. Oge neruskeun tapak lacakna karuhun kuring nyaeta Kilendra. Mung sakitu we ti sim kuring mah. Mugia kahibur ku pintonan ronggeng ti mapag balebat. Ulah belik mun kurang narik, ulah benduk mun kurang kagugu, pokona mah mangga wilujeng nyakseni.
Cacap jang sugih biantara nulalajo sarurak deui bari kaleprok pating saruit. Sora sinden geus ngahaleang dituturkeun ku pamiri. Ger nulalajo sarurak. Nyi Entat naik ka panggung terus bae ngarengkenek ngibing gerakan anak kawilang hade najan can sampurna. Sababaraha urang tatamu nyampeurkeun ka Nyi Entat ngarengkenek ngibing marengan ronggeng. Ger deui nulalajo surak. Oh, sok ieu mah tuh kawilang hade euy. Cek salah saurang nulalajo panonna mencerong ka luhur panggung. Atuh teh hade kumaha lur? Kapanan sidik eta teh incuna Kirendra saeutikna ge miboga pangaweruh. Tebal baturna sarua panonna manco ka luhur panggung. Cacap Nyi Entat Nyi Dedah ngarengkenek ngibing dua leungeuna nyekel karembong bari ngagiplek. Nulalajo beuki ayeuh-ayeuhan ngarasa sugema kana pintonan. Para tatamu aya kana opatna ngarengkenek ngibing marengan Nyi Ronggeng. Nyi Dedah ngibingna aya kana dua laguna. Nok Cicin geus aya di panggung samangsa sinden geus ngahaleang. Nok Cicin ngarengkenek ngibing nulalajo sarurak patarik-tarik kataji ku ibing Nok Cicin katambah di boga rupa nu pantes. Nulalajo teu sirikna garetek hayang marengan ngibing Nok Cicin. Aya kana limana tatamu ngarengkenek ngibing marengan ronggeng. Telebar para tatamu mere duit panyawer ka Nok Cicin. Aya kana 3 laguna Nok Cicin ngarengkenek ngibing nate. Nulalajo ngerasa sugema. Para tatamu oge sarua ngerasa kagugu. Jang sugih terus bae nyeluk Nyi Mimi atawa Ratu Arum. Ratu Arum naik ke panggung. Beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Sanggeus mere salam panghormatan ngan sakilat leungeun Ratu Arum ngalaan tutup beungeutna. Nulalajo ngadadak jempe panonna molotot nempo ka Ratu Arum. Pon kitu deui para tatamu teu sirikna baruncelik neuteup Nyi Mojang nu geulis campernik nanding widadari. Samangsa sora sinden geus ngahaleang dituturkeun ku pamirig. Rengkene Ratu Arum ngengklak ngibing. Awakna nu sampulur gumuleng teh ngagiplek ngibing marengan imutna nu ngagelenyu. Ger nulalajo eak-eakan buki rongka. Tu sirikna patarik-tarik. Saha eta teh nepi ka geulis muronyoy kitu. Eta kawas Putri Karaton. Cek saurang lalaki panonna neuteub meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Oh nyaho teuing otak deung duluun. Eta imutam ni lebar temen bet jadi ronggeng. Emal baturna. Aya kana 10 urangna para tatamu rek marengan Ratu Arum ngibing ngan kaburu dihulag ku Jang Sugih. Ratu Arum ngaringki gepat. Ratu Arum ngaringki gepat ngalengkah karembongna ditarik kedua leungeunna samangsa pamirig ancad laer. Awak Ratu Arum centang ka tukang. Marengan 2 leungeun nu nyekel karembong ngajulang apa. Imbit Ratu Arum ngageang panggal muih ngaceb dicentok-centok. Atuh cep nulalajo langsung simpe. Sakabeh pano nulalajo barunceli sungutna calawak badis kasibar. Awakna ngadadak pating saria kawas paranas tiris. Pon kitu deui para tatamu ukur molotot kawas ningali ririwa. Hatena pating sarblah kawas menang kareuas. Ratu Arum terus bae ngageang panggal muih. Panonna semu meletet biwirna ngarenyu dibuka saeutik. Puguh bae matak jadi edan pikeun nulalajo jadi matak owah pikeun para tatamu. Nulalajo ngadadak buringas geus teu bisa dikadalikeun. Sabubuhan jalma narai kana panggung silih badug jeung pada baturna. Nu antuk nama sawareh nulalajo garelut silih dagor. Kitu deui para tatamu kabeh muru kalebah Ratu Arum paheula-heula hayang marengan ngibing nu geulis. Nu balukarna bentrok jeung nulalajo nu geus aya di panggung silih surung silih dupa.
nu pamustunganana mah ragot garelut di luhur panggung borobot panggung runtuh. Sinden jicir para nayaga ge pada birat, Ratu Arum ngawatek pangawasana ngiles tidinya. Para punggawa kademangan cung jeleng ka panggung misah nu garelut. Raden Warya sareng garwana enggal lebet ka bumi dituturkeun ku panganten. Itu deui Juragan Danu sareng garwana Nen Idah gentak lebet ka bumi. Jang Ahmad jeung Jang Sugih koko tetengan neangan nyimimi tapi woleh teu kapanggih. Atuh puguh bae duanana kacida hariwangna bisi nyimimi kumaha onam. Kamana nyimimi Kang? Duh, cek Jang Sugih mimiti geumpeur. Nyeta heuting ka mana? Di panggung sidik teu kapanggih apanan. Susuganan geus balik ka kamarna. Yeuh, urang teh. Cek Jang Ahmad bari rurusuhan asup ka bumi Raden Warya. Dituturkeun ku Jang Sugih. Sanggeus aya di kamar tempat Ratu Arum cicing, Jang Ahmad gentak ngagerowan bari keketrok kana panto. Nyai, cek Jang Ahmad sorana tarikna keranan. Kah? Kadenge ti jero kamar aya nu nembalan, reket panto muka marengan Ratu Arum ngelol. Aduh, syukur Nyai, geus aya di dieu mah. Akang teh melang di panggung pan paciweuh, cek Jang Ahmad ngarasa bunga dumeh nyimimi geus aya di kamarna. Muhun sawaktu nuju paciweuh abdi mah enggal bae lebet ka dieu, cek Ratu Arum bebeja ngeunaan dirina nu ngejat di panggung sawaktu nu lalajo raribut. Nya nuhun Nyai gencang ngejat ka dieu. Heuh akang teh ngarasa regreg teh. Ayeuna mah cek Jang Sugih sarua ngarasa bunga. Sok bae reureuh kadinya. Akang duaan rek ngaroris para nayaga jeung ronggeng nu sejena. Cek Jang Sugih. Unjuk semangat Kang. Tema Ratu Arum bari manggut. Jang Ahmad jeung Jang Sugih arinit deui tidinya, duanana kebat ka kamar para nayaga jeung ronggeng nu sejena. Sanggeus nutupan pantona, Ratu Arum diuk deui bari ngahanca ka daharan. Nenaunan make jeung garelut sagalanya. Matak helok kalakuan manusia mah. Cik Ratu Arum bari nyikikik seuri. Mangsa peuting geus lekasan. Kaganti ku mangsa beurang, kayaan di bumi Raden Warya seueur ku jalmi nu bade meresan tilas hiburan. Panggung urut hiburan, papana loba nu parotong, tihangna loba nu raruntuh. Urut nu lalajo garelut basa peuting. Di luar bumi Raden Warya loba jalma pating laliud minuhan pakarangan bumi. Nu ngaliud kolot budak awewe jeung lalaki, maranehna panasaran hayang nempo ka Ratu Arum. Nu mangsa peuting matak ngageunjleungkeun. Samemeh jengkar ti kademangan lengkop. Juragan Danu amitan heula ka pribumi. Ampura Rai Warya, da sugan teh moal janten pake wukieu. Saur Juragan Danu bari gumujeng. Kula nu salah mah Kang. Tuh, teu tarap ti anggalna. Padahal mah kudu dijaga ku para punggawa. Heuda eta tuh akang mah teu masihan ibar. Sugan teh teu nyanak nu geulis ke da moal kitu. Tuh. Matak para nastiris kana salirana ge teh. Wala Raden Warya nyariosna semunga harewos sigana mambeureunan sieun kadangueun ku garwana. Oh etang ngajempolan we ka Rai Warya ieu mah. Juragan Danu gumujeng ngadangu cariosan Raden Warya teh. Kacida Kang Danu mah sugan teh teu gaduh widadari. Mun seuk boga budak lalaki mah duh rek dijieun minantu tah. Muhun heuh. Muhun eta teh. Nyi Mimi teh minangka kojona ronggeng mapag balebat. Sanes kirang sono ieu teh dahinya. Akang teh bade teras muli ka Ciangsana. Juragan Danu teras bae pamit ka Raden Warya. Mangga Kang, mugia salamet. Keun aya karyaan deui mah pasti Rai ngogan deui mapag balebat. Atur nuhun Rai. Atur nuhun pisan.
mangga dikantun heula. Waler juragan Danu bari terasa salaman ka Raden Warya katut kanu araya didinya. Kitu deui reng-rengan ronggeng sasalaman kanu araya didinya. Samangsa patarema panangan sareng Ratu Arum, Raden Warya neuteub meh teu ngiceup. Nyata pisan lamun Nyi Mojang miboga rupa anu kacida geulisna. Ratu Arum ngelanggeor leumpang murukana kareta kudana. Nuker ngelaliu di buruan raronghok ningali ka Ratu Arum. Maranehna ukur gogodeg bari kumecrek. Ngarasa helok ku kagelisan Ratu Arum. Oh zaman harita mah tudahnya jarang nu geulisnya. Arek rada muusan ge nya di hiji lemur teh. Oh, gunjleung babeja-beja hayang pada ningali. Komo murun ieu nya geulis pisan. Paingan cenah basa peuting nu lalajo ngadadak aredan kusabab nyata pisan. Lamun Nyi Ronggeng teh miboga tangtungan anu sakitu sampulurna, gademol matak poho, matak moho nu nenjo, matak ringrang pikeun nu nyawang. Heuleuh pemirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapa. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.